Bismillahirrahmanirrahim. Ari rukun iman eta aya genep, kahiji iman ka Allah masing tetep, ngimankeun hijina Allah henteu jangkep, supaya imana orang makin mantep. Dua, ngimankeun sadaya malaikat anu salawasna patuh sareng taat, tara pisan lepat komo mun maksiat ka Allah anu kagungan alam jagat. Katilu iman kana kitabna Allah diwahyukeun ka hamba pilihan Allah anu seueurna kitab 104 Al-Quran, Injil, Jabur sareng Taurat. Nu kaopat ngimankeun para rasulna 314 utusanna anu diparentah nepikeun wahyuna ka sadaya umat aranjeuna. 5, iman kana poe qiyamana, hiji poe di mana akhirna dunia teu aya deui kahirupan di dunia, kantun ngantos balesan di akhiratna. Anu kagenep iman kana papasten hade goreng eta takdir anu paten. Mun papasten lauhil mahfuz pangeran bisa robah, mun amal urang na keren.